tambah kesel berat cuma ngalah iya yuk ngalah naon deui ieu ampun teh ngalah naon kos ya cek aing mah lamun maneh gabut nya matak naon sih maneh anjir cicing di masjid geura itikaf ka itu ibadah angguran ge anjir daripada ulah ala mah tenang berat iya mah aman tidak membahayakan aslina cuma ngalah cocodot heuh ngalah buah suki anjing ngalah cocodot cenah jang naon kos cocodot diingu oge goreng rupana goreng sorana goreng dijual mulai nu meuli moal cocodot mah jang naon atuh teh kayak lah berat dengikeun kosim teh punya ide brilian euy pan tadi teh nya liwat ka kebon si saroceng beurang kosim nempo eta mah cau ara rasak tah heuh jiana si saroceng teh ka kebon terus tah engke cauna urang tuar tuluy we cocodotan di talian kan tangga cau pan urang seubeuh tah murak cau tersangka aya jadi si saroceng ke bakal nyangkakeun ka cocodot itu atuh kosim brilian gitu loh atuh brilian brilian anjing parah aja si kosim ya ampun teh please kos ya cocodot naon anu ngalacauna anu ngahakan cauna dikadek dituar paling henteu masih lain cocodot ge nu jadi tersangka kata nyangkana paling bapakna Batman berat Batman jadi tersangka maling cau nepikeun ka dieu ieu pamikiran jelema rempag ampun teuing tuar wae ku aing kitu ti hangkopeana ya si kosim naon atuh aya wae aja ya naonnya euy nu halus naonnya euy tumila lah ini rase teuing duh kosim mah berat euy budak batuk geura berat teu cager-cager geus lila atuh ubaran atuh geus berat kamarina kosim meuli obat di warung dengan anu kapsul teh anggar we obat-obat batuk-batuk si teh jang budak mun teu kira-kira maneh kapsul anjir meuli ka apotek kos tong obat warung atuh si teh pan aya obat sirup anu na botol teh ya nya heueuh biar aku na emer obat sirup ai maneh na botol di mana lagi obat sirup mah komo berat ngaran-ngaran obat nu na botol dengan kosim ribet lain naon berat ribet kumaha anjir atuh kan di dinya aya tulisanana dengan berat tutuplah botol dengan rapat cenah atuh mah nya geura berat kada pirah kada rek nutup botol mun kudu rapat heula kosim jeung RT meureunnya jeung RW di desa ge sok lila rapat mah sia we geus jeprot deui wae si ieu sirahna ampun teh sakalian anjir sama meh rapat berbaris heula sakalian omongan si ieu sing rapat maksudna sing rapat kosim lain rapat anjir omongan si ieu ampun teh aya wae ya kentut berdahak Brad aceng mah teu paham ku tatangga siap Brad kumaha gitu kapan tadi teh halodo Brad malah geus 3 poe geuning Brad terus tatangga teh mah kasur Brad liwatir sia Brad aceng naon eta kasurna dikebugan Brad anjing nya aing naon aya please ceng sia mah watir-watir teh anjir pirage kana kasur sih teh tidak moal boga rasaan kasur mah ceng parah aja saroceng ieu Aisyah kapinaon jeung kasur sih teh anjing omongeunna saroceng bisa wae ya kenal pot Supra ya Brad aceng mah keur hayang ka Cidangingu hayam Bangkok geuning Brad ya kari ngingu atuh ceng non pusingna deh puguh ribet ka Cida Brad meureun kudu nyieun paspor geura Brad
naon sih teh nyeun paspor ai mana Kapan ti Bangkok ka Indonesia teh ka dieu ka urang brad meureun kudu make paspor brad. nih nu ribet masih lain otak tah anjing datang kudu ka Bangkok atuh ceng kan di Indonesia ge aya hayang Bangkok atuh parah aja saroceng ieu Coba eta brad karunya adaptasina geuning brad. adaptasi kumaha Adaptasi jeung hayam kampung brad. Beureun kongkorongokna ge beda. Ari hayam Bangkok mah kumaha kok korongok na hayang Bangkok kat hai pokona pasti teu kongkorongok teu kitu. anjing handap cepat pai meureun Ieu. Parah saroceng hah bisa wae ieu ya anjir tai melek ya Brad, hari dininya sok belanja online, Brad. nya komo we tuh ceng Alus eta, Brad, pelayananna, Brad. alus kacida atuh orang tinggali testimoni na kakarek balanya lamun testimoni na goreng ontong bisa tipu-tipu Geuning aceng mah, Brad, gagal bae, Brad. eta teh tingali makana testimoni na gagalna kumaha deh Eta, Brad, aceng meuli kutang geuning jeung pamajikanana, Brad. gagalna kumaha Geuning ngeusian, Brad. anjing nggak kejelik deui wae ieu sirahna saroceng terus lamun misalkan konsepna jiga kitu ceng nya eta meureun dirinya oge lamun meuli cangcut yang pamajikan kudu aya kacangan anjir eta jerona kan henteu ceng anjing aya wae saroceng ieu parah anjing aya wae ieu kakek Sugiono Brad, aceng mah aneh kumilik, Brad, sia, Brad. kumaha gitu Eta, Brad, kapan cenah ari milik tarapahili, Brad. heeh emang Geuning nu aceng mah bagna pahili, Brad. aya li kumaha Leutik bae milik aceng mah, Brad. Pahili cek abi mah, Brad. sok suudona ampun ting saroceng ya montong suudon si teh emang ti dituna meureunan kitu ceng ya ai milik mah kumaha amal-amalan ya guys ya amal-amalan ceng Kapan cenah geus ditakeran, Brad. heueuh rejeki mah geus ditakar aya takarana langsung tinu maha kawasa ya ieu maneh teh sakieu maneh teh sakieu maneh teh sakieu kitu tadi dinya ayeuna kabagian saeutik da emang takarana geus sakitu Ari takeranana eta, Brad. Make literan, Brad. Oh, make mangkok itu, Brad. Geuning nu aceng mah leutik. dipincuk Usman dipincuk anjing anggar pertanyaan makin musingkeun beuki ka dia teh saroceng ampun teuing aya wae ieu anjing korong emak korma atuh nya